Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, rawuh nonoman, alhamdulillah muji syukur urang sadaya ka Gusti Allah masih dipasihan umur, urang sadaya masih dipasihan kamampuhan lahir oge batin sehingga urang tiasa ngalaksanakeun ieu tholabul ilmi. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, rawuh nonoman, insyaallah kajian tholabul ilmi dina kesempatan ieu anu baris dibahas dawuhan Gusti Allah, dawuhan Pangeran urang sadaya anu aya dina Al-Qur'an surat Al-Anfal surat ka-8 ayat 27, 28, 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, temana kudu amanah ulah hianat. Jadi Gusti Allah ngajarkeun ka urang, ka umat Islam supaya tingkah laku teh, akhlak teh sing jadi jalma anu amanah, anu bisa dipercaya. Sabalikna ulah jadi jalma anu hianat, anu curang. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah. Hei sakur jalma nu ariman, aranjeun ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasul. Maksud ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasul nyaeta eusina urang diparentah kudu ngalaksanakeun kana parentah-parentah ti Gusti Allah,
ulah ngalabrak kana anu dilarang ku Gusti Allah, urang kudu nuturkeun kana sunnah Rasulullah. Sedengkeun anu maksudna aranjeun kudu amanat ulah hianat di antara aranjeun. Bari aranjeun terang kana eta teh. Nah, urang di antara urang tangtu aya nu disebut amanat. Amanah teh aya dua rupa. Kahiji hartina amanah teh titipan pihapean. Bahasa Arab sejen samina sareng wadiah, titipan. Ya kecap wadiah anu sok dianggo mah nu tos biasa di pirang-pirang bank syariah. Kan contona aya bank syariah Islam, aya bank Jabar syariah. Ta upami urang nyimpen artos nabung, contona lamun urang bermaksud pikeun ibadah haji, rek nabung heula. Nabungna mah ti mimiti 100.000 rupiah ge tiasa, 100.000 rek 500.000. Ta upami nitip di bank syariah tah disebutna teh wadiah, titipan. Tah sami sareng amanat gitu. Nya upami di bank umum mah, di bank konvensional disebatna sapertos di BRI upamana di Mandiri. Lamun urang nabung artos teh teu aya istilah wadiah atawa amanat, tapi paling disebutna deposito gitu. Nah, wihan deui. Jadi pengertian amanah kahiji titipan. Urang contona nitip ieu artos pangdugikeun ka si anu. Tah eta teh amanah ngaranna. Lamun ternyata eta titipan teh teu ditepikeun kanu hak narimana, maka eta teh disebutna hianat. Hartina hianat teh curang gitu. Atawa contona nitip saur gitu. Nitip saurnya engke ieu harta nu abdi, ieu tanah ieu lamun abdi maot pang dugikeun ka si anu. Nah, nitip saur. Tah eta teh nitip saur teh amanah. Mungkin urang sok mineng upamana nitip saur ka si anu. Tah contona lamun urang katitipan eta teh lamun teu ditepikeun dosa eta teh hianat gitu. Tah kahiji pengertian amanah teh eta titipan gitu. Anu kadua amanah teh nyata hartina bisa dipercaya. Amanah bisa dipercaya. Makana contona sifat anu aya di Rasul anu ku urang kudu dipicontoh salianti siddiq aya deui amanah. Siddiq nyaritana benar teu ngabohong. Amanah bisa dipercaya. Bahasa sejena nyaeta jujur. Contoh, lamun urang dijieun bendahara kudu jujur sabaraha artos anu masuk anu lebet jeung sabaraha artos anu kaluar, sehingga jelas
anu nitip teh kena teh moal ragu deui kusabab eta bendahara teh meuni bener geuning catetanana oge uang masuk jeung uang kaluarna teh ta eta teh amanah ya jujur kayak gitu. Hese memang neangan jalma anu jujur ku duit mah umumna sok eleh wae gitu anu digunakeun eta mah ku setan bungkeuleukan. Urang make contoh we geus puguh di kementerian umum mah ieu mah di Kementerian Agama we pe. Apan anu jadi menteri agama teh meureunana masantren kuliahna luhur tapi hampir langka menteri agama anu teu dikerem lolobana teh di penjara nya sababaraha kali menteri agama di penjara deui gitu. Naon sababna? Apan ngabangsa korupsi deui gitu. Tah ari jalma anu korupsi teh eta teh jalma anu teu amanah. Jalma anu teu jujur. Nyaeta disebut hianat gitu. Menteri agama teh jol ieu hianat, jol ieu koruptor. Komo ge kementerian sejen mah geus puguh deui. Ieu mah dina jajaran Kementerian Agama wae anu sapopoena nyaritakeun agama. Tapi eta kagoda wae tah ku duit anu lain hakna bari jeung para menteri teh gajina teh geus puguh balede gajina teh nya gitu di sekitar 50 jutaan apaan ya menteri teh sabulan teh pan menteri-menteri teh sekarang bangsa presiden Mahkamah Agung eta kan di sekitar 60 jutaan bangsaning komo Mahkamah Agung mah gitu di sekitar 100 jutaan leuwih gitu presiden di atas 60 jutaan leuwih eta teh nu pokona ya nya kitu deui para menteri gitu. Sakitu gajina geus galalede tapi anger we loba wae anu hianat gitu teu amanat. Taya teh ngapraktekeun ieu teh urang salaku umat anu lain para pejabat masyarakat biasa tah urang kudu bisa meraktekeun naon disebut amanah bisa dipercaya. Memang eta teh hese pisan neangan jalma anu bisa dipercaya. Lamun neangan jalma keur dijadikeun bendahara we hese. Ieu dicuriga hese neangan keur bendahara teh gitu. Matak di urang perkumpulan ke perkumpulan sok alancur wae nyieun koperasi ngumpulkeun duit boh upamana tina iuran wajib iuran sukarela geus kumpul duitna lenyap leungit ku pengurus aya deui duit teh lenyapna teh diayu ku anggota teu mayar kitu. Anggota nu nganyukna hianat dibere kepercayaan ku pengurus sok tadi dibere nganyuk keur usaha anggotana anu teu daek malayar bangkrut koperasi teh. Nyieun deui upamana arisan kumpulkeun aya pengurusna mimiti mah kahiji kadua katilu bener kadituna mah kaopat kalima kagenep mah eueuh duitna teh anu meunang pangheulana teu daek mayar kitu teu daek mayaran geus meunang mah nyingcat kitu.
atawa lamun usum rek lebaran cenah paket nyeun paket arudunan engke dibikeuna dina erek lebaran ngumpulkeun ti awal keneh geus rek lebaran mah eueuh di paketna teh eta teh bakat ku hesena neangan jalma anu jujur anu amanah makana pantes ajaran Islam di antawisna nu kaasup anu pokok ta eta amanah makana Rasulullah ku Gusti Allah diangkat jadi nabi jadi rasul teh eta teh kulantaran geus kapanggih ya Nabi Muhammad teh jalma anu jujur sehingga ku masyarakat sok disebut al-amin jalma anu jujur gitu. Tah ayat ke-27 eta ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayeuna pelajaran nu kadua tema nu kadua ayat 28 wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Kanyahokeun ku aranjeun sanyana teu aya sanes ari harta oge anak ku Gusti Allah dipasihkeun ka aranjeun teh eta teh sebagai salah sawios ujian fitnatun ujian sareng di Gusti Allah aya ganjaran anu pohara gedena. Nah, urang salah sawios anu ku Gusti Allah dipasihkeun ka urang teh harta aya nu saeutik, aya nu tengah-tengah, aya anu loba. Urang diparentah ku Gusti Allah pikeun usaha, pikeun neangan harta, pikeun memenuhi pangabutuh hirup urang. Mata sok disebutna ekonomi gitu. Ya hartina ekonomi teh ekosnomos nu hartosna memenuhi pangabutuh rumah tangga. Nah, urang neangan harta eta teh di mana urang diniatan karena Allah, urang ngalaksanakeun parentah Gusti Allah lantaran urang teh diwajibkeun pikeun memenuhi pangabutuh hirup urang diri urang keur bapak-bapak oge keur pamajikan wajib nganapkahan keur anak. Jadi urang neangan harta ti sruk-sruk ti dungdung kaditu kadieu kesang badag kesang lemut. Neangan eta harta diniatan urang bismillahi tawakkaltu 'alallah da teu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah keur nganapkahan keluarga sehingga aya nu bebeunanganna saeutik aya anu bebeunanganna loba geuningan bangsaning para menteri mah atau presiden mah pejabat tinggi mah sapoe teh paling saeutik 2 juta hasilna sapoe teh nya kitu. Bangsa anggota dewan DPR sapoe teh 2 juta rek digawe rek henteu kitu. Pan keur masyarakat biasa mah keur urang ngalah 2 juta teh kudu sabaraha puluh poe kitu nya. Kadang-kadang meakeun waktu setengah bulan gitu. Aya anu bebeunanganna saeutik, aya anu bebeunanganna loba. Tah ieu teh kabeh ge ujian kade urang dina nguruskeun harta, dina neangan harta ulah dugikeun ka teu ibadah. Tah eta sabieu ujian, diuji neangan harta, diuji ngurus harta teu daek ibadah. Sapar aya nu kieu, naon pangna teu ibadah? Boro-boro ibadah. Neangan keur dahar ge hararese gitu. Jadi akhirna teh nya sangsara nya teu daek
ibadah katuruk katutuh geus wasangsara di dunia teu daek ibadah teu bakal sangsara ke di akhirat nya aya deui jalma anu teu daek ibadah teh kulantaran sibuk nguruskeun harta loba nya mun bareto mah dina Al-Qur'an disebut si Qarun bakat ku beunghar-beungharna nguruskeun harta loba teu kasiwer waktu teh alasanana kitu nya teu daek ibadah boh ibadah ku tanaga boh ibadah ku harta. Nah eta meureunna lamun teu rada leuheung jalma beunghar teu daek ibadah nya rada leuheung meureun kitu di dunia meureunna ge sagala kacumponan engke di akhirat sangsara ari anu sangsara mah di dunia sagala teu kacumponan di akhirat asup neraka. Tah jadi Gusti Allah ngelingan kade urang dina ekonomi dina neangan harta ulah dugikeun ka neangan harta teh nepikeun ka teu daek ibadah da ieu sibuk macul gitu nepikeun ka upamana panon poe ge teu eleh ini ka sawah memeh panon poe bijil balik panon poe geus surup teu salat ta eta teh poho ibadah katungkulkeun ku nguruskeun ekonomi ku nguruskeun dunia gitu ta ulah rugi ka kitu urang teh jadi saur Rasulullah sok saimbangkeun teangan ku anjeun harta seperti anjeun seolah-olah hirup talila keneh jeung pek anjeun ibadah seolah-olah anjeun teh erek maot isukan. Jadi hartina saimbangkeun neangan harta laksanakeun da urang teh loba pangabutuh tapi oge ibadah urang kudu diutamakeun gitu. Naon deui wa auladukum. Jadi salian ti aranjeun dibere harta teh dibere turunan. Boga anak, boga incu. Urang ngurus anak diparentah ku Gusti Allah. Sok urus anak teh ulah dugikeun ka teu dinapkahan, teu dididik. Lantaran Gusti Allah geus ngabebankeun kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Gusti Allah teh geus nyiptakeun anak dina kaayaan fitrah tadi bebankeun kanu jadi indung bapana pikeun ngurusna kitu pikeun miara kapitrohanana pertumbuhanana fisikna nyata nafkahna teh gitu. Tah urang teh diniatan ngalaksanakeun parentah Gusti Allah mah berpahala. Ngurus anak, ngurus incu berpahala. Aya ngurus incu pa Nabi Muhammad ge osok ngasuh Hasan jeung Husain. Dugikeun ka akekohna Hasan Husain incuna Nabi Muhammad ku Nabi Muhammad akekohanana. Jadi lamun urang nyaah salian ti ka anak ka incu nya alus we gitu. Ngan kade aranjeun ngurus anak ngurus incu ulah dugikeun ka mopohokeun ibadah, ulah dugikeun ka mopohokeun salat, mopohokeun thalabul ilmi gitu. Alasana naha tara ngaji, naha tara salat dari ngurus budak leutik keneh. Geus gede budak teh geus sarakola, geus SMA, perguruan tinggi. Naha tara ngaji, naha tara salat dari neangan duit keur ngabiayaan barudak sakola, kuliah gitu. Tah ulah kitu jadi omat aranjeun ulah kaluli-luli ulah kasibukeun kusabab ngurus ekonomi
ngurus anak dugikeun ka teu ibadah ka Gusti Allah, teu daek ngalaksanakeun thalabul ilmi, teu daek neangan ilmu, mangkaning neangan ilmu teh fardu ain, wajib sararea neangan ilmu nyaeta ilmu anu pokok, ilmu ti Gusti Allah, Al-Qur'an, sinareng ti Rasulullah. Eta nu kadua, jadi tema nu kadua eta. Tema nu katilu ayat nu ka-28. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei sakur jamanu ariman, lamun aranjeun takwa ka Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal ngajadikeun dina hate anjeun teh aya furqon. Aya pemisah, bisa misahkeun bener jeung salah, sehingga bisa nuturkeun anu bener dituturkeun, dipraktekkeun, anu salah dijauhan. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Nah, di mana urang geus takwa, geus taat patuh ka Gusti Allah nyaeta berpadoman kana Al-Qur'an jeung kana sunnah Rasul, tah ku Gusti Allah teh dina hate urang teh dipasihan kamampuhan pikeun ngabedakeun ieu bener, ieu salah. Jadi bener jeung salah teh moal campur. Sabab lamun dicampurkeun dilarang, pan wala talbisul haqqo bil batil. Ulah dicampurkeun bener jeung salah. Lamun jalma anu takwa bisa ngabedakeun tah ieu ajaran bener, ieu ajaran salah. Tuluy sanggeusna nyaho ieu bener ieu salah, dibere kamampuhan pikeun nuturkeun bener, pikeun ngajauhan nu salah. Geuning urang sok ngadoa lamun sateacan thalabul ilmi sok aya Allahumma arinil haqqo haqqo warjuqnit tiba'ah wa arinil batila batila warjuqnij tinabah. Ya Allah, temongkeun anu bener, temong benerna, jeung abdi pasihan kamampuhan sanggeusna nyaho bener teh mampu pikeun nuturkeunana, pikeun ngalaksanakeunana. Jeung ya Allah temongkeun anu salah teh katemong salahna, jeung abdi pasihan kamampuhan pikeun ngajauhan eta anu salah. Sabaya kieu lain teu nyaho salah jeung bener, tapi teu mampu ngalaksanakeunana. Contoh, geus nyaho lada zina mah salah, kitu nya geus nyaho salah, tapi teu mampu ngajauhanana. Loba carita geuningan di hiji pasantren, eta nu boga pasantren kiaina ngagadabah melecehkan santri. Da kiai mah pasane ge nyaho atuh Pak. Nyaho eta teh salah. Ngan teu tahan hawa nafsu nempok santri teh pikabitaeun. Eta santri imahna jauh, bisa diolok jeung sabangsana gitu. Akhirna mapan ragrag darajat kakiayanana, hancur pasantrena. Nya urang sok ngadagu beritanya tipe aya berita kitunya hiji pasantren kiai kitunya ngagadabah ngalecehkeun sabaraha urang santri kitunya. Pan teh lain teu nyaho eta teh salah. Kitunya pan wa arina batila batila ngan teu mampu ngajauhanana, teu tahan gitu. Apan beureunan nyaho ari korupsi mah ari maok mah teh salah. Nah atuh dilakukeun teu tahan, nempo duit nu nilaina loba jadi kabita kitu aja, ngarah tereh beunghar
ngarah tereh loba harta, ngarah kabeuli sawah anu lega, ngarah kabeuli imah di mana, ngarah kabeuli mobil loba, ngarah rekening di tiap bank pinuh gitu, dugikeun ka mukmak-mekmek kana duit anu lain hakna. Tah eta teh kan lain teu nyaho eta teh salah ya, ngan teu tahan gitu. Tah jadi lamun jalma anu bener-bener takwa bakal dipasihan dina hatena nyaeta bisa ngabedakeun salah jeung bener, disebut furqan. Tuluy dipasihan kamampuhan pikeun ngalaksanakeun eta anu bener, jeung dipasihan kamampuhan ngahindar ngajauhan tina anu salah. Ta ieu aya 3 pelajaran anu ayeuna dibahas surat Al-Anfal, nyata surat ke-8 ayat 27 28 sinareng 28. Ya mudah-mudahan ieu ilmu-ilmu ti Gusti Allah anu dipasihkeun ka urang ngan Al-Qur'an teh sebagai padoman hirup, ta mudah-mudahan urang teh tiasa ngamalkeun naon-naon anu ku Gusti Allah diajarkeun ka urang sadaya. Amin. Para sepuh sadaya sakitu kabeh hatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.